Pah, pamitas gajian, mama nyumbang atas belanjanya. Tenang mah, papa pasihan lah. Tapi lamun tos gajihan, papa hoyong gadu istri deui kenging. Itu kayaknya atuh pah. Nabi Adam mogengan hiji istina Siti Hawa unggul. Enya sih. Tapi inget, Siti Hawa mah tara meta atas balanya kan Nabi Adam. Rasul, rampes. Wah. Gini, ayah Ami, ayah Api, terus lila. Lumayan, Pak. Pasti mana, Pak? Biasa, di sawah, ninu tanur. Ini rajin sih, Pak, weh. Nya mau bengkak karek turun hujan lah. Iya, Pak, kelapa. Kesah ya teh? Kayak uak. Aduh. Tadi sekalian ngala. Bager, ditampinya. Sok, Pak. Aduh, Pi, segar pisan, Pi. Hatu nuhun, Ami, Api, nuhun. Ya, Pi. Nah, hatu dinas. Menuju Tira Raos, Pak. Oh, gitu. Ari budak? Budak ke Sami. Menuju Tira Raos. Ari pamajikan? Pamajikan mah. Menuju Raos-Raos, nak. Dia, tadi heula sekedap. Nya, Bu. Itu sepatu sakola, cobaan heula atuh. Bis itu cukup? Nya, Bu. Tapi dia bade naros. Naros naon dia? Eta sepatu sakola, sakolana di mana? Burung kene. Wah, naha menilai teuing meuli obat teh nepi ka 5 jam. Ngantri teu macet. Ah, ente oge mang. Orang mah jelema na perasaan. Non hubunganna? Emangna meuli obat naon? Meuli obat tidur. Terus hubungan jeung perasaan naon? Nya ku sabab meuli obat tidur, mang. Kurang teh di dagoan we sahudangna. Lieur Ami, erek eureun jadi ketua Karang Taruna. Nah, aku naon, Pi? Nya puguh. Rupa-rupa kahayang budak mora zaman ayeuna. Sabar, Wepi. Angguran mere semangat, kanu ngora mah. Nah, yang kisah tadi kita mah Api erek ka imah Neng Maya. Saha Neng Maya? Pan cek Ami, kudu mere semangat, kanu ngora. Oh, jadi Api bukan ngora. Ci, wayah nanya ikuti anjuran pemerintah tetap di rumah saja. Penyayan, tapi nungeunah mah jadi keong. Kumaha gitu, Ci? Keong mah bisa kemana-mana, tapi tetap di rumah saja.